Indit. Ngomong jeluk-jeluk. Cieun. Porsi biasa kayak nu picingan, tugas puisi, bangkus, anu usah sae. Udah jadi berat hidup aja. Tapi bingung duit teu boga, pagawean ti si Padi teu balik. Kumaha deui hirup ieu. Ayeuna sedangkeun resiko jajan, kudu ditumponan. Tapi kira si Nining cenah mah boga salaki. Cek si Ogut mah tak awewe makani bahen olah kalah. Beak ti karep. Gue percuma katang duit eueuh hayang ka awewe da mah ka modalan. Balik ke mana teh na meni gelis ampun. Teh na teh atuh. Mereka baju belang-belang juga sebra anu bikangna. Ini semok. Naon ai Mang Jajang semok teh? Maeta pas semok. Henteu teh apa? Eta badan mi samag apa samag? Ih teh na teh atuh. Bagja. Eta halis. Nggak jadi. Nah, ini teh kudu dipuji gede atas gelis. Terus satu Mang Jajang nya bade di kantin heula bade milarian bebeb. Oh, bebeb. Gablek duit ge papanggi jeung awe geulis wae kaubaran. Di mana we rezeki mah ya? Mang Jajang. Jajan. Lain Kang Yuda. Di lembur urang. Asal baranda. Asli. Kumaha solusina tah? Solusina? Nya. Solusina. Ada eta mah tuh Mang Jang, rumah tangga mah aya wae permasalahan mah. Ngan paling nu ngabedakeun mah penyelesaian tina masalah gitu. Oh gitu. Borek di kawin ku di dieu kabeh. Ini solusi atuh mah nya eta mah. Ada demes. Kada demes mah atuh eta mah kulit sampe digoreng kada demes. Sok lain-lain wae ayeuna. Kada demes teh Mang Jajang. Hawak. Nya tapi da daripada rana berkeliaran di luar mending diampikeun kata bangsat kacang teh kumaha. Nya Mang Jajang asa jadi ngalalap ieu teh berita bangsat kacang teh. Cigana mah saprakaya hansip. Alhamdulillah di aman enak bangsat kacang teh. Kan kata kacang bingung kacang naon teh can katelusuri can ka nyaho naon teh. Masih misterinya. Misteri asli. Tapi Mang Jajang hiji waktu mah pasti bakal kabuka ieu teh kacang naon teh. Nya. Gitu. Atuh Kang Yuda. Bade ngontrol Nining mana Mang Jajang? Semua dia beja. Kayaknya apal saya kieu we panaon. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naon deh? Saya teh baru di kampung ieu. Mau nanya, bikin KTP ke mana? Atuh gampang, Kang. Gampang. Iya, tepungan Pak RT. Tepungan? Tepungan. Oke, tuh Kang. Oke, siap. Atur nuhun Kang ya. Siap. Atur nuhun pisan. Budak sa, Gus. Eta jelema misterius teh ya. Lumah jelema misterius. Teuing nanyakeun imah Pak RT wae da. Oh. Anu nyeun KTP. Bagus.
Eta bangsat kacang kumaha kapanggih teh. Ting kumaha kalau nyetana eta teh? Heeh, aya kamari buru-buru diselidiki bisi bangsat eta ieu merajalela bisi. Eta geus ditanyakeun ka si RT encan. Heuh, si RT can papanggih, si RW komo. Saribuk cigana mah. Si bos besi di tangan eueuh wae di tingkah mana. Eta ayu da kumaha kabar? Justru ayu da cina mah siuk, urang tara nampo, biasa sok aya di gang semut. Palaur nanti bisa nu kalengitan deui ieu mah. Tah eta nu dipikariwang teh. Eta nu dipikariwang teh sarua atuh ya. Aduh, Teh Nining meninggelis kieu mereka mana? Ah biasa we Akang abi mah bade ka payun. Kapal jual mah itu Gusti nu agung. Beki bahenol. Ah bahenol naon ari si Akang? Denok bibir beureum. Masih keneh? Masih keneh naon? Ah meni kepo we nya. Orang Bisa meureun. bisa meureun naon nih jeung Kan masih tua-tua orang si Akang. ngohan. Ih, Kadek Teh Nining. kade naon? Apa di dieu di kampung urang aya bangsat? Wah, bangsat naon? Teu ngadenge eta. Henteu teu apa lebih mah Eta terang. bangsat kacang di lembur urang teh geus riweuh ayeuna teh. Oh gitu. Mata ulah luasan sorangan ka hareup. Tah eta Yang dianter. Diantar ku saha? Nya ku saha deui atuh da di jelema atuh. Kuduan ieu. bade ku abdi mangha bade ku mangkus hayu Ah, hoream kada dijajabkeun kuduan ieu mah. demi keamanan we ieu mah Keamanan. ceuk. Hariwang ieu mah hariwang. Punten atunya Akang abi di kapayun heula nya. Punten nya. Ya sok Mau atuh. wae. Moal ah. Kadek atuh di jalan. Duh, mangkus. Eta kacomong kitu. Nining. Kan bisa wae gitu. Naon aya si laing bogoh, bagus. Sidikan dewek teh inget wae. Kitu mah atuh sarua uing oge. Aya sugan teh henteu dewek kumpul sugan teh nu bogoh teh. Nah, kalau di beja-beja daerah atuh Kieu carana mah kanu bisa urang ieu we nama saingan secara halus ya. Ai kitu mah mah tepi omongan. siap. Dewek nu mah di dieu we sugan we si Neng geulis datang. Mau ka mana cingna geus di dieu mah. Pasti ti ditu ka dieu. Neng. Ka mana wae kenalan akang. Lo bakaya wae. Ka dieu gerak ka dieu. Ai, Ka dieu urang hayang ngobrol euy jeung di dinya teh. terus Kela ka urang nyebut loba gaya kunaon nyebut loba gaya. kawinkeun isukan lancaran da. Ada awewe na atuh. Aya Di mana? komplek aja gitu ya. Komplek mana kela? Aya lurus, ada kiri kanan. Oh dina alus teu. Aduh, anjing. Lo bakaya. Pernah geus gaya geus pakai kacamata. Sae bangsat kacang teh kumaha? Aya Kacang naon eta teh? kucis, terus kuntil. Aya nu loba. Lo bakaya. Kela kacang kuntil naon? Masak, Masak naon? tuang, Dituang-tuang naon? jengkol. Maknya kitu kacang lalu jengkol. Aya tuh. Astagfirullahaladzim. Aya. Woi, sepatu. ini. Lieur ngomong jeluk kieu. Sieun. Waduh, Weh, pos ahyar. Eta mah ganteng wae, rante. Aduh, gagah. alhamdulillah. Aduh. Kumaha air. Kumaha bos? Ayeuna di kampung urang aman? Walah aman aya nama Oh gitu. apa? Nah gitu bos. Naman hancip jadi aya nama Saha tah? si Amin. Amin. Amin lah engke pasti bakal panggil. Ke. Ira dilantikna teh abdi apa aslina? Wah dilantik bantu eta mah sukarela manehna mah ka dieu teh asupna Oh teh. sukarela nya. Sukarela. Nah, aya nama urang teh aman. Nya pasti bos aya Aya dua mah. Walaupun ada kurang kesayangan. Tapi lah keun jangan gebrak-gebrak untuk parupuh mah. Nya Aman pokoknya mah.
yang nyingsinan bangsat supaya datang mah. Barang lah. Sip eta mah pokona mah. Benar. Hei, jong-jongnya ngobrol. Kalian tuh bukan teh. Teka tempo serius ngobrolna tuh. Merah ieu. Anu Teh teh beneran aya Mang Jajang jeung Mang Ayah keur lieur. lieur kunaon. Muntang atuh lieur mah. Lain kitu Mang Jang. Teh keur cicing nyuhan di pos teh. Hansip teh nambahan hiji. Ngan 11 12 jeung selut mah ngidul ngaler. Eta saha nu ngarekomendasikeun hiji deui Hansip. Cenah mah ngaranna Amin eta teh. Mata kuing ngobrol oge ka bos Ahyar bi teh. Sarua Mang Jajang ge Nya kurang saeunan. Naon saeureun ayeuna diperjelas. Asa kasih rieu. Mang Jajat. Weh, Mang Jajat. Terus di mana tuh gaya kieu? Anak muda mah. Emang iya. Sip. Gaya woi. Loh, Ieu ngarobrol ke naon ieu teh? Iya, bener teh. Naon hansip gitu. Tah tadi nyambung obrolan tadi udah tadi jeung Kang Jajang. Emang eta anu ngarekomendasikeun teh di pisan. Oh, Kang Ayar. mainan atunya Eta kutu beja-bejanya. oh. Ngan ada karunya teh juga nu bingung kan teh gegetret PHT keuna cenah usaha teu apakah butuh manger cenah. Jadi tawaran kudu teh kumaha menjadi hansip. Efek teh lagi hayang di kemudian jadi hansip teh teh. Hayang pisan. Kada ngobrol ge capek nerangkeun. Busur we sakalian tadi teh. Bajuan sekalian. Yang nyingsieunan bronya. Manjat, bener teh manjat. Nya atuh ari tos aya hansip dua mah. Kampung teh bakal aman, tentram, damai, warga tenang. Tah eta kan nu dipikaran teh eta nya usahanya. Betak dia mah bukan inisiatif, dia mah. Karena naon ya ngarariung sih kau. Kang Ocit. Mang Ocit. Sehat Kang Ocit. Lain deh, anu kok juga dalang kieu Mang Ocit. Kalangan ya naon. Bagja pisan ngariungnya. Di mana Abi Mang Ocit di mana? Naon sih ngarariung juga. Ibu-ibu keur ngararumpi ieu. Tanggung jawab Kang Ayat jelaskeun. Ieu Kang Ocit ieu. Beuteung lah lieur aya hansip anyar. Emang di mah terus terang ajang gebrak-gebrak malah eta ge lumayan eta mah. Walaupun kurang saeunan. Kurang saeunan teh rada bolot. Mun ngomong teh kaler ngidul lah, hese teh nerangkeun teh. Kasirieun. Rek lieur Kang Ocit teh aduh abi mereka ieu lain itu salah di duanana dia teh. Lieur. Lain aya Mang Ocit geus di mana? Meni asa babarengan kieu ieu teh. Biasa we geus nengan meri sawah. Sampurasun. Yes. Waduh. Lain ieu jiga nu demo wah ieu kok ngariung-riung kieu ieu. Mani mau barang laon Ogut Ogut. eta di mana mau barang gitu. Kabeneran pisan. Ogut teh lir ibarat pucuk dicinta ulang pun tiba. Alah, ayo puasa gitu. Karena Ogut poe ayeuna erek berbagi rezeki. Tah ieu teh bawa barang-barang yang sangat unik. Tuh, tinggal lihat tuh. Kalau aya Mang Ogut ieu di mana ieu? Oh, kayak heula. Cicing heula. Teu bisa kitu. Di mana eta Mang Ogut? Karena ieu teh aya hargana. Maksudna Lain sapati-pati mau ukur jauh dicopot moal teu atuh. Lain enak jadi sewas ini teh enak. Lain sales yang Ogut teh tadi teh nyimpang yeuh. Kesingkus. Terus Singkus teh anggap ieu mah sorangan. Allah. Sok ayeuna mah bisa meuli ieu. Sok mangga dimurahkeun. Da bekas yeuh odok mah rek. Rek Mang Ijang. Kang Ayat barang islah ieu teh. Nya nya tuh moal sapati-pati Ogut mah lain. Lain ku aya nu bager ka Ogutnya sakit Ogut teh apanya. Eta mah pisan. gede milik wae si Ogut geus ieu lah Cing heula atuh. Dibitan mah. Heuh atuh arek. Sok atuh dikeun. Kita ku abi hiji mau tah. 100. Sabar ieu. 100. Iya, iya. Ogut 100. tong 100 nya. Alus 50. 100. Deh. Ogut. Ieu asli ieu. Asli atuh. Ieu teh perak mas perak. Lain mas nawi lain. Ieu teh anu sorangan. Sengit. Heeh. Ogut 50 nya. Aduh. Sudah.
Baik, baik. Ari sabar aja kau buat ieu. Ieu resep renakna jeung ieu baru ieu topi baby na ieu teh. 70. Alam 70. Baik lah. 20 we kerah jadi lah. Ya, ekeun abah sok bae lah. Aduh, Topi baby ieu mah. ya Ya, tinggal 5 jam. ieu renakna. Kali Iya, nama licinan, saya kemarin yang licinan. eta. Aya topi baby ieu ieu. Baik 50. Bisa. Mah geus ka Kang Ocit mah 50 lah. Udah kieu nya mau 50. Itu mau aslinya tuh. Tuh. Itu mau dompet. naon Mang Oci eta? Aduh, mau mah kesana mun. Ya, Ya, 50. bener Wani 20 ieu. Cik ya salakeun deui ya 100. 100 ieu mah beda. Beda bodoh eta koneng eta mah. Ieu naon ieu? Ieu Cipargonam ieu. Ieu sabaraha ieu? Cipargonam. Cipargonam. naon Cipargonam teh? Cipargonam teh cepe gocap. Oh, cik atuh lu kocak. Bener. Ya 100. Cepe gocap. Cepet gocap. Eh, Lempeng kan ya tuh 100. 200. Maunya. Baik geus lah bro, asa payu lah. Ah, Eta aja kangen. ieu mah Alex sokonya ieu. Ke kumang jajah teh geus. Hah? Duit mah sekalian atuh. Sekalian yang ina nawe sekalian nya. Sok bae lah. Tuh. 200 bae lah kabeh. Diskon. 200 200 kabeh 200. Siap. Wani. Ucuy ya nya. Wani manjat aslina. Bisa euy. Tuh. Ah. Bari gitu. Wah, siap beres lah. Saman heula atuh Saman ngabe heula. ieu. Siap. Kang Ocit Iya, nuhun iya, ya. iya. Iya, nuhun. Sami-sami nya. Iya, siap. Ieu nuhun ah ieu. Topi baby na nuhun topi baby. Iya, siap. Pokokna mah ieu hatur nuhun pisan nya. Iya, sami-sami. Di kantong heula. Sampurasun. Rampes. Mang jajah tuh ngaborong teh. Ngaborong. Tapi manjat. Woi. Wani eta saling Wani? asli soalnya di toko mah mau menang segitu mah. Ya, mata kau di peset. Wani teh Mangnya. Atuh wani 200 ieu teh. Ari ieu ada 20. Ngomong sesuatu aneh-aneh. Sama aja 5.000-an namanya teh. 5.000 gitu mah kumaha mah. Bae da boga rena jeung kepang, jeung topi baby tuh. Bos, macakan dia ah. Macakan baru ah. Jongyon. Ya, Menang-menang obral aduh. Kayaknya Iya. Kunaon ieu? Tiga anu ngabogan kieu dewek di tenggelan kai. Tenggelan kusaha? Singkus kai, singkus. Sing jelaskeun lah jelaskeun. Sing jelaskeun ieu kronologina kumaha ieu. Jadi kieu kai. Aya naon nih? Salah urang pelawah mana coba? Pan dewek teh dek nyemah ka singkus. Heeh. Dek minta tulung dek kenyang duit. Heeh. Singkus dek ini. Acik singkus dek kieu. Kut. Engkus dek ini heula. Tong asa-asa we di imah anggap imah sorangan. Dek tuang, dek mani. Tong asa-asa anggap we di imah sorangan. Tuluy. Aya dewek teh kan dasar keur butuh duit heuh. Heeh. Nya boga pikiran we. Da cek si engkus ngomong kitu anggap di imah sorangan. Ogut teh ngajual tabung gas, ngajual licinan, ngajual dikit piagam emas tadi jualan ku ogut kabeh. Barang singkus. Barang singkus. Oh, Ai teh salah di dinya iki semua. Lain gada. Ongo kae. Siap ieu ongo. Nyampe pembanding teh diudang. Si jangna. Ayo kade dulu angolokeun atuh. Anak ngolak. Ngolak. Bener aing ieu mah. Balik atuh. Iku main mau ngomong nasaha. Coba ngomong. Ieu mah. Yo. Ada dia kumaha? Buru naik ka dieu. Kumaha naik na ieu teh? Buru. Ieu Naon luas aduh. Segera god. Molor iku mah pan gawe teh. Lain urang teh ingat euy. kumaha? Ini kumaha duit teu boga. Tuh tinggali baju urang sih gantungkeun. Nah, lain ini Duit aing teh. Yang
Ki sarana mah ngajongkolkeun urang duaan nya. Ngerakeun jang dirinya mah. Atuh ngajongkolkeun mah atuh urang moal ieu tingali tuh. Ieu si Ogut panggil jeung si Pak Haji. Dia datang ke Pak Haji. Kumaha tuh? Teu balik cenah moal pagawe TO datang. Komisi ge kecokot deui pan. Pan duit geus beak aja jang. Ngerakeun ah jang dirinya jang euy. Atuh kumaha ye? Ayeuna we kudu ka Pak Haji atuh. Ya mau borangnya. Heeh. Wah, kita mental kamari curang ge jeung bekal. Panata mah beda deui. Dirinya mah engke teh Pak Haji. Ayeuna mah jajang ka Pak Haji. Buru soalnya nungguan itu Pak Haji lamun eueuh. Duit cokot deui. Buru ah. Buru maju lah. Maju. Kemana Mang Jang? Ka dia tuh. Kenapa atuh? Kenungguan warung. Kumaha rame? Alhamdulillah. Di kamana Mang Jajang mending geus gaya? Atuh gawe ayeuna mah. Gawe. Iya. Gawe naon? Jadi bodyguard. Kela. Bodyguard naon Mang Jang? Bodyguard na eta budak kaji sobur. Si Neng Putri. Eta Bener gelis. Oh. Oh, meni gede milik jadi bodyguard eta. Beda milik mah jadi pamaji seri salakina atuh. Ah, atuh ngimpi mah tong jauh-jauh teuing. Justru ngimpi mah kudu luhur. Tong luhur-luhur teuing ke labuh nyeri. Lah bobodohan ngimpi mah. Ah geus lah. Coba ngobrol make kuring kaberangan. Menilai geng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cing. Ketingali Aduh eta ya teu ngabang gede kieu teh tingali. Jajang dulu dengan yang sekarang beda atuh. Nah, ka mana gaya geus Enak mah geus gawe atuh kus. aslina teh. Atuh aing mah make setelan kieu mah nya rek macul. Gawe di mana Jang enak? Mau tahu atau mau tahu betul? Ah, cukup yang nyaho we. Oh. Uing enak mah jadi bodyguardna anak si Haji Sobur. Halus milik Jang ieu kan wingi hayang cidikan Putih. ka eta peulaan. Tah eta nawarkeun anak. Si Ogo teh si Lain Akai. nawarkeun ka urang astagfirullahaladzim eta. Ai sugan teh heureuy uing oge da kamari ge urang kan diisukeun teh meureun urang teh dihampura ku urang teh lah kajadian eta teh. Anas uing sieun-sieun. Barang-barang ajo deui bunggelekan. Geus lah tong dituluykeun geus urang geus kaberangan. Ayo ah. Berang teh Siap. kaberangan. Jang. Kade ulah pokok.